Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video jang tepang di pamirsa sareng sim kuring di channel Politikus Cilik. Anu dina dangat ayeuna sim kuring baris medar dongeng dina bahasa Sunda anu judulna Nyi Bungsu Rarang. Pamirsa panuhun kanu parantos subscribe di channel anu teu acan mangga diantos subscribe-na. Oge ditekan like, share, sinarang komen oge dihurungkeun tanda loncengna supados tiasa nampi dongeng-dongeng anu enggal di ieu channel. Supados teu nyangklong kana waktos mangga urang ngawitan dongeng dina bahasa Sunda anu judulna Nyi Bungsu Rarang. Zaman baheula di Cilembur aya 7 sadulur awewe bungkul. Indung bapana geus lila taya di kieuna. Anu genep geus rimbitan kabeh, malah bisa disebutkeun geus baleunghar. Rea ketan, rea keton, lain bobohongan. Kari anu bungsu, anu can kawin teh, rupana geulis keur sumedeng rumaja putri, ngaranna Nyi Bungsu Rarang. Nyi Bungsu Rarang hirup nyorangan, nyicingan imah ketinggal kolotna. Imbah geus butut jeung leutik deui. Bilikna geus barobo jeung cararang, hateupna oge geus karohok deui. Lamun ti peuting katingali bentang di langit sing karetip. Lamun hujan cai ngagarajag lir nu dicicikeun. Manehna mineng kabulusan kahujanan. Hirup Nyi Bungsu Rarang kacida masakatna, daharna sakapanggih-panggih bae. Dahar isuk henteu sore lain bobohongan. Malah sakapeung mah beuteungna ngongkrong, sapoe sapeuting teu kararaban sangi. Babakuna mah lamun teu manggih pagawean. Da memang hirupna ngandalkeun tinu nitah. Nyerok gawe anu sakirana kadada kaduga ku awewe pantar manehna. Ari pagaweanana henteu ngabaku. Lamun usum tanur milu tanur, lamun usum ngaramet ngilu ngaramet, lamun usum panen milu gacong, lamun aya nu nitah nutu osok nutu, geus puguh ari bangsa nyeuseuh kukumah jeung beberes di imah mah. Tapi tara ngapoe aya nu nyorok gawe. Ari lanceuk-lanceukna anu genepan sanajan hirupna geus baleunghar oge taya nu daekeun ngarawatan si bungsu. Pajarkeun teh cenah Nyi Bungsu Rarang baris mawasial kana kahirupanana. Estu dilurjeunkeun teh lain bobohongan. Dina sakalieun aya pangabutuh oge batan dibere mah kalah dicarekan. Memang aya kalana Nyi Bungsu Rarang dititah gawe ku lanceuk-lanceukna. Tapi buruhanna teh sok henteu puguh. Malah aya kalana tara diburuhan pisan. Basana teh cenah geus sakuduna nu jadi adi nalang gawe atawa babantu kanu jadi lanceuk. Padahal ari lebah pagaweanna mah sok leuwih berat dideungeun-deungeun. Dibelakesekeun ti isuk-isuk nepi ka sore. Kahirupan Nyi Bungsu Rarang ti poe ka poe teh meh taya pisan robahna. Isuk-isuk beberes jeung bebersih di imahna, tuluy ngeleyeng neangan pagawean. Digawe nepi sore, tampolana nepi ka peuting. Balik ka imahna langsung mandi, dug bae sare. Isukna sanggeus beres di imah keleyang deui bae neangan pagawean. Ngarah sahuap sakopeun keur saharita. Dina hiji poe Nyi Bungsu Rarang neangan pagawean saperti sasari. Tapi poe eta mah tepi ka sore teh weleh henteu meunang pagawean. Beuteungna kukurubukan kacida laparna. Lantaran ti isuk-isuk can kararaban sangu. Tuluy bae atuh manehna nyarane kana tangkal di sisi walungan. Awakna karasa laleuleus jeung nahnai.
Keur kitu trojol aya budak mawa jejer. Gog wae nagog teu jauh ti manehna. Rung usepna dialungkeun kana walungan. Teu kungsi lila aya lauk anu nyangut. Jejerna diangkat. Lauk sagede cingir. Tayohna mah budak teh ngarasa keheul. Samarukna anu nyangut teh lauk gede. Eta lauk arek dibantingkeun bari kukulutus. Ku Nyi Bungsu Rarang dicaram. Ulah dibantingkeun Ujang, karunya mending kadiekeun bae keur ece. Eta lauk henteu tulus dibantingkeunana, tuluy wae dibikeun ka Nyi Bungsu Rarang. Karunyaeun ningali kaayaan Nyi Bungsu Rarang. Sangka manehna eta lauk teh rek didahar bae. Ku Nyi Bungsu Rarang lauk teh dirawatan, dibawa kana daun tales anu ditekorkeun, dicaian sangkan laukna teu paeh. Lauk teh dibawa ka imahna, diwadahan kana batok anu dieusi cai, ditutupan ku awi anu dianyamkeun carang. Cenah bisi dihakan ku ucing atawa kabur. Diteundeunna dina handapkeun ranjang, unggal poe anak lauk teh sok diparaban, samemeh manehna indit neangan pagawean. Parabna huut lembut atawa bakatul. Beuki lila lauk teh beuki gede. Tetela deui, eta teh lauk emas beureum. Ku Nyi Bungsu Rarang dingaranan Sileungli. Laukna oge siga anu ngartieun deui. Lamun digerowan Sileungli teh sok nyampeurkeun, lineuk sarta jiga anu resepeun diusapan teh. Ayeuna mah Nyi Bungsu Rarang teh asa boga batur, teu cuangceung teuing. Sileungli beuki gede jeung beuki lintuh bae. Wadahna dina batok geus teu laluasa. Tuluy we Nyi Bungsu Rarang nyieun babalongan. Tempatna dipakarangeun tukangeun imahna. Babalongan leutik ditata di alus-alus. Caina meunang mengkolkeun tina solokan. Anu aya di gigireun imahna dipindahkeun ka dinya teh. Sileungli jiga anu resepeun pisan. Mun Nyi Bungsu Rarang balik ka imahna, anu pangheulana diburu teh Sileungli. Tiuk di sisi balong bari ngawih. Leungli, leungli, mere bubur, pare marus, ditutuna lisung bungur. Ditapi ku nyiru ulung, digesohan ku karembong, diayaku kaloperak, diwadahan talam kuning. Leungli, leungli, mere bubur, pare marus, ditutuna lisung bungur. Ditapi ku nyiru ulung, digesohan ku karembong, diayaku kaloperak, diwadahan talam kuning. Teu lila Sileungli datang, nyentugan suku Nyi Bungsu Rarang. Anu diucang-ucang kana cai balong. Nyi Bungsu Rarang resepeun pisan disentugan sukuna ku Sileungli teh. Tampolana mah nepi ka seuri cacalak-katakan. Geus kitu mah wur bae diparaban. Parabna pais bakatul jeung huut lembut. Sakapeung sok dicampuran bubur beunyeur. Sileungli beuki gede jeung lintuh deui. Tina sagede leungeun, sagede bitis, terus ngagedean nepi ka sagede pingping. Barang Sileungli geus sagede orok, balongna dilegaan jeung dijeroan. Nyi Bungsu Rarang beuki nyaaheun bae. Kitu deui Sileungli, beuki apet bae. Mun kadenge dununganna ngawih teh, sok buru-buru nembongan. Kudu dibegan, terus nyiuman suku dununganana. Urang lembur, ayeuna mah geus nyarahueun yen Nyi Bungsu Rarang boga lauk emas gede. Beja pabeja-beja, tepi bae kalanceuk-lanceukna. Hiji poe datang lanceukna nu kahiji. Menta lauk ka Nyi Bungsu Rarang, rek dipais cenah. Ku Nyi Bungsu Rarang henteu dibikeun. Teu tega cenah mun Sileungli kudu dipais.
diingu ti leuletik nepi ka sagede orok. Jeung deui si leungli teh batur manehna minangka hiburan hiji-hijina ari keur capek. Ngadenge kitu lanceukna kacida amokna. Lamun kitu maneh lebih mentingkeun lauknya tibatan lanceuk sorangan. Omong lanceukna. Geus, ti samart ayeuna urang pegat tuh duluran. Sia montong datang-datang deui ka imah aing. Kejlik bae lanceukna indit barinya bedud. Nyebung surarang ngan ukur bisa ceurik ka nyengerian ngadenge omongan lanceukna. Tina kuteus disangka gara-gara lauk nepi ka tega megatkeun tali duluran. Isukna datang lanceukna anu kadua. Maksudna sarua menta si leungli rek digoreng. Ku nyibung surarang henteu dibikeun. Lanceukna ambek teu beda ti lanceukna nu kahiji. Mutuskeun hubungan jeung nyibung surarang. Isukna deui datang lanceukna nu katilu. Nung turun heuleut sapoe datang deui lanceukna nu kaopat, kalima, jeung kagenep. Maksudna sarua menta si leungli keur dahareun. Kabeh oge teu ditedunan ku nyibung surarang. Lanceuk-lanceukna kabeh geus teu ngaku adi. Nyibung surarang kacida nalangsana. Manehna beuki nyaheun bae ka si leungli teh. Sabalikna jeung lanceuk-lanceukna kalah timbul niat jahatna pikeun ngalah si leungli. Baradami rek rerencepan ngalalauk adina. Lamun geus beunang si leungli rek direcah dijieun rupa-rupa kaolahan keur bala kecrakan. Rek dipais, rek digoreng, rek dipesmol oge. Moal teu girinyih cenah da lauk sakitu gedena. Lanceuk-lanceuk nyibung surarang pabebeurang datang rerencepan ka balong anu aya di tukangeun imah nyibung surarang. Balong teh dikepung ku genepan, diaruseupan. Laukna teu daek nyorang. Dikecrik kalah ka beunang lauk nu laleutik. Tuluy dirojokan ku gantar, dikubek caina. Lauk teh henteu nembongan acan. Antuk-antukna anu genepan teh baralik. Tapi anger bari neundeun kapanasaran. Isukna deui maranehna datang pas sore. Ayeuna nyarumput dina tempat anu buni. Nyerangkeun lampah nyibung surarang, meraban lauk bari diuk sisi balong. Sanggeus nyaho pasang petana mah anu gedepan teh baralik deui ka imahna. Ari nyibung surarang terus anteng ocon jeung si leungli tangka cicilek teukan. Teu nyahoeun aya nu nyerangkeun, teu nyahoeun aya nu boga niat jahat deui. Isukna sanggeus nyibung surarang indit di imahna rek neangan pagawean, lanceuk-lanceukna daratang deui ka balong. Ngong lanceukna anu cikal ngawih, ngageroan si leungli, nurutan si bungsu, sorana ceples pisan sora nyibung surarang. Tekung si lila, si leungli nembongan, tuluy ngadupakan suku keur ngawih, disangkana suku dununganna wae. Barang geus katingali leundeuk pisan, heat, jeplok bae si leungli disabet ku bedog. Ku lanceukna nyibung surarang nu kadua, tonggong si leungli gudawang jero pisan. Si leungli gugu dibegan, tuluy ngambang, dibaruru ku genepan, tuluy digarotong ka darat. Geus di darat, tadina mah rek digarotong, tapi kulantaran beurateun nya digalusur we. Lebah asangna ditalian, ditilaman ku gebog cau. Digalusur dibawa ka imah dulurna anu cikal. Barang datang ka imah lanceukna anu cikal, lauk teh diurus, direcah ku genepan. Dipasak sakumaha karesepna maranehna bae. Aya anu dipais, aya anu digoreng garing, aya oge anu dipanggang dina hawu. Sanggeus asak, tuluy bae barang dahar bala kecrakan. Bari teuleh mupuas ka adina. Hulu lauk
anu kari tulang jeung cucukna dihijikeun sarta dibungkus ku daun cau. Lung bae dialungkeun ka paraseuna. Pas sore Nyibung Surarang balik ka imah. Ceg kana para blauk tuluy diuk sisi balong. Ngong ngawih ngagerowan si Leungli. Leungli mere bubur pare marus ditutuna lisung bungur ditapi ku nyiru ulung digesohan ku karembong diayak ku kaloperak diwadahan talam kuning. Leungli mere bubur pare marus ditutuna lisung bungur ditapi ku nyiru ulung digesohan ku karembong diayak ku kaloperak diwadahan talam kuning. Sakali ngawih si Leungli teu nembongan. 2 kali 3 kali nepi ka sabaraha kalina si Leungli anger henteu bijil sakumaha biasa. Nyibung Surarang mimiti curiga ari ngalieuk ka gigireunana breh ka tembong aya getih. Teu jauh ti dinya kapanggih aya sisit lauk. Jeung ka tembong aya tapak ngagusur lauk. Eta tapak dituturkeun ku Nyibung Surarang. Ari brasna teh bet ka imah lanceukna anu cikal. Suk ka para karangan lanceukna pupun tenan. Teu lila ku lutrak lanceukna mukakeun panto. Rek naon maneh ka dieu? Lanceukna nanya. Nyibung Surarang nembal balik Cirambai. Punten bae malawi teteh uninga saha anu parantos newak si Leungli. Ditanya kitu teh lanceukna kalah ambek. Majarkeun teh Nyibung Surarang geus ngahina. Geus nuduh lanceukna maling si Leungli. Harita keneh oge Nyibung Surarang diusir. Nyibung Surarang tungkul bari ceuri, tapi barang rek kaluar ti pakarangan aya hayam bikang kokotak tarik pisan. Kotak donglak ulu lauk jeung cucukna di paraseuna. Kotak. Ngadenge hayam kokotak kitu Nyibung Surarang ngarandeg. Ari lanceukna buru-buru nyokot bungkusan anu eusina hulu jeung cucuk si Leungli. Dipindahkeun ka kolong imahna. Hayam bikang kokotak deui leuwih tari. Kotak donglak ulu lauk jeung cucukna di kolong imah. Kotak. Kurang ngajar hayam teh ngerakeun. Ceuk lanceukna bari maledog hayam bari tegeuna. Bungkusan teh dicokot di kolong imah, lung bae dialungkeun ka hareupeun adina. Tah, bawa kami mah teu butuh kitu. Omong lanceukna. Bila kadar cucuk lauk, Bungkusan dicokot ku Nyibung Surarang. Ari dibuka hulu jeung cucuk lauk. Goak bae Nyibung Surarang ceurik ngagoak. Leungli teu nyangka pikeun nah teh menit telenges teuing menit aya ras-rasan. Omongna bari ceurik. Hulu jeung cucuk si Leungli dibawa ka imahna, dikumbah nepi ka bersih pisan. Tuluy dibungkus ku lawon bodas. Tidinya dikubur di hadapeun ranjangna. Sawatara minggu ti harita kasedih Nyibung Surarang geus rada paler. Sanajan kitu masih keneh sok Cirambai lamun inget ka si Leungli anu geus paeh. Tapi ayeuna mah geus cara sasari deui. Unggal poe rebun-rebun geus balang siar. Pas sore kakara balik ka imahna. Mimitina mah kacidang ngarumasna tuman rek indit sok nyieun bubur heula. Kitu deui balikna tuman maraban si Leungli.
Sabatara bulan ti harita tina kuburan si Leungli aya nu jadi bangunna cara kongkoak suuk ngan ieu mah herang jeung cahayaan. Mimitina mah rek dicabut sabab disangkana jukut biasa bae. Sirungna teh gancang pisan ngagedeanana. Jeung nyana deui lain tangkal samanea. Daunna henteu hejo sakumaha biasa, tapi koneng sarta herang ngagurilap. Kitu deui jeung tangkal katut dahana, malah tekung silila bijil kembangna, tina kembang tuluy jadi buah. Buahna laleutik sagede-gede leunca, herang ngagenclang mangrupa berlian. Tangkal teh tereh pisan ngagedeanana, buahna meuhpeuy raranggeuyan, cahayana ngempur nyaangan sakurilingna. Kunyi bungsu rarang diantep tangkal daun katut buahna teu dialaan. Lantaran ingat yen eta tangkal teh asalna tina hulu jeung cucuk si Leungli. Ngarasa henteu tega dina rek ngalana oge. Tapi aya alusna ieu bungsu rarang kitu teh. Imah nyi bungsu rarang jadi caraang, beurang peuting cahayana henteu ngurangan. Upama buahna aroyag katebak angin ngaluarkeun sora anu enah lir gamelan. Dina hiji peuting aya patinggi ngaronda ngaroris kaayaan di eta nagara ti peuting. Barang ngaliwat ka imah nyi bungsu rarang, patinggi kaget. Ngadenge sora gamelan, sorana halimpu ka angin-angin hawa peuting. Didenge-denge tetela, asalna ti hiji imah anu geus butut sarta mencil. Patinggi ngeteyep ngadeuketan eta imah tuluy noong tina jendela anu geus karancang. Barang breh kaayaan di jero imah, patinggi kacida pisan kageteunana, caang mumbiar kahibaran ku cahaya tangkal anu dahan jeung daunna mangrupa emas. Dipapaes ku buahna inten raranggeuyan, eta buah lamun aroyag katebak angin ngaluarkeun sora gamelan anu halimpu. Digireun eta tangkal awewe keur sare, najan dipapak teanana basajan jeung tatamalan, tapi atra ka tembong cahaya kagelisanana. Harita keneh patinggi laporan ka raja. Mimitina mah raja teh teu percayaeun kana caritaan patinggi anu dianggap pemohalan. Isukna raja ngabuktikeun sorangan, barengan ku patinggi datang rarancepan ngintip ka jero imah nyi bungsu rarang. Kakara percaya bari hatena ngandung kapanasaran. Anu matak isukna nyi bungsu rarang disaur, sina mangadep ka raja di karaton. Sanggeus aya di hareupeun raja, nyi bungsu rarang ditanya asal usulna, kitu deui ngeunaan tangkal aheng di imahna. Marabat atuh nyi bungsu rarang nyaritakeun kaayaan dirina katut asal usulna tangkal aheng. Ngadenge caritaan nyi bungsu rarang, raja teh kacida pisan ngahlasna dibarung ku rasa keuheul anu pohara keuheul kalancek-lancekna nyi bungsu rarang. Teu nyangka yen aya rayatna anu taya ras-rasan. Nyi bungsu rarang diandeg ka karaton, teu meunang balik deui ka lemburna. Salinan ku papakean aralus hurung herang, atuh beuki ka tembong bae kagelisanana teh. Nya akhirna mah nyi bungsu rarang teh ditikah ku raja sarta dijadikeun prameswari. Ari lanceuk-lanceukna anu genep teh meunang hukuman ti raja. Sakabeh harta bandana disita ku nagara sarta kudu hirup malarat salila 7 tahun. Nenjo kaayaan lanceuk-lanceukna kitu mah nyi bungsu rarang teh teu tegaeun. Tuluy mentasakan eta hukuman teh dicabut. Tapi raja henteu nudunan pamenta nyi bungsu rarang. Ari sababna eta hukuman teh maksudna taya lian, pikeun pangajaran keur jalma anu telenges sarta supaya dijadikeun conto keur rakyat liana.
Najan ngan ukur bisa ngurangan eta hukuman tina 7 tahun jadi 1 tahun. Sanggeus 1 tahun lanceuk-lanceukna bebas. Harta bandana anu disita kabeh dibikeun deui. Malah saterusna mah ku Nyi Bungsu Rarang anu ayeuna geus jadi prameswari kulawargana dipernahkeun di jero karaton. Masing-masing menang pagawean anu luyu jeung kamampuh sarta karesepna. Lanceuk-lanceukna robah pasipatan jadi balageur. Rumasa samemehna geus boga lampah anu salah. Hirup rukun sauyunan sadudulur. Ti Ropea tina Nyi Bungsu Rarang karangan Ajib Rosidi. Pamirsa, rupina mung sakitu anu kapihatur, mugia tiasa kurang dicandak anu saena, dipiceun anu awana, simkuring nada dihapunten tina sabudaya kalepatan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.